Tempe gula asem salah sahiji menu kojo indung urang. Pokona mun aya tempe geus pasti masak nate di gula asem. Pokona ieu mah simpel pisan besti, nu teu bisa masak oge pasti belul, masak nu kieu mah aslina. Sababaraha poe ieu mah urang teh bolak-balik wae ka fasilitas kesehatannya, ka rumah sakit, ka klinik, ka mana kitu nya. Teu di mana-mana urang manggih nate nya anu graweuh hangseur guys, heueuh. Eta mun anu haraseum kitu teh naon kurang dahar atawa kurang darah atawa kumaha urang mah sok penasaran tapi da asa di mana-mana nya komo di puskesmas mah punten nya ieu pagawe puskesmasnya ameh rada-rada diperhatikeun yeuh. Memang teu kabeh judes ngan aya wae kitu anu kararitu teh kunaon eta teh nyieun mood urang berantakan aslina bestinya. Apaan judul nage melayani masyarakat atunya daek teu daek atuh kudu someah tu ramah tamah bener teu. Nya ge make BPJS da urang teh mayar atuh unggal bulan teh eta teh da lain nganjuk. Dimaklum cenah teh keur capek kabeh gawe ge eueuh nu teu capek besti urang ge ibu rumah tangga marukan teu capek nya capek sarua. Tidak mengenal waktu siang dan malam bekerja, ibu rumah tangga teh tong sok nyempelekeun nya. Ieu mah lain ngagogoreng nya guysnya memang teu kabeh cuman ieu mah berdasarkan pengalaman urang anu ku urang alami geus pasti kalian oge pernah